Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra tepang dangu deui sareng simkuring Kang Mulyana. Urang ngadongeng deui mitra. Kumaha sarehat sadayana? Mugi aya dina ginanjar kawilujengan. Ayeuna simkuring bade mendarkeun deui caritaan anu katunda dinten kamari. Mugia dongeng basajana simkuring ngajantenkeun panghibur dina waktuna sewang-sewangan para wargi. Ameh henteu nyang kolong kana waktos, hayu mitra urang kawitan bae dina jejer caritaan anu judulna Salah Kaprah seri anu kalima karangan simkuring pribadi. Urang wihan heula sakediknya mitra dongeng teh parantos dugi ka nya bener aya keperluan naon duaan teh? darak atuh dudung teh nyaritakeun kejadian harita teh. Oh gitunya, tungguan di luar atuh sakedeung engke bibi ka dieu deui. Oh mohon mangga bi, jung atuh si bibi teh nyamperkeun juraganana anu keur diuk di ruangan tengah sabari keur macaan koran. Aya naon bi? Itu agan di payun aya anu naroskeun agan. Saha nya? Duka tah agan ku bibi ge hilap teu ditaroskeun namina teh. Nya teu naon bi, tapi lamun pi engkeun deui mah tanya heula ngaranna ngarah puguh. Oh sumohon atuh agan, punten. Teu lila atuh ngaranna Bu Dewi teh kaluar barang ningali Dudung jeung Mas Karyo teh rada reuas soalna papakeanana siga-siga galandangan. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra dongeng teh. Kumaha salajengna ieu dongeng teh? Tapi sateu acana diaoskeun deui, mangga atuh tepetot-petot simkuring nyuhungkeun pangrojongna. Kesah mencet subrekna, share, like, and comment, sareng eta we follow akun Shopina simkuring. Insyaallah aya giveaway lamun tos kadugi 2000 subscriber mah. Etang-etang hatur lumayan mitra hadiahna kanggo 2 urang pemenang. Supados henteu nyang kolong kana waktos, hayu mitra urang lajengkeun deui. Terus Bu Dewi teh nanya, Aya perlu naon nya jeung areka saha ieu teh? sumohon simkuring Dudung, tah ieu Mas Karyo anu kangtos tulungan ibu. Kelak asa poho deui ieu teh. Oh nya kuring inget ayeuna mah harita teh ibu kajambretan di Jalan Asia Afrika. Terus akang-akangnya anu nulungan teh. Sumohon leres pisan Bu. Hayu sok ka jero, urang di jero ngobrolna atuh. Sumohon hatur nuhun Ibu. Anu saterusna Dudung jeung Mas Karyo dititah asup ka jero. Jung atuh ku Bu Dewi teh dititah diuk dina kursi di ruangan tamu. Tekung silila Bu Dewi ngagarwan biiem sangkan pangingkeun cai jeung susuguna. Atuh pikeun Dudung jeung Mas Karyo mah lain matak bungahna. Paromana marah mae katingalina teh. Sanggeus kitu tuluy atuh Bu Dewi teh mulai nanya deui ka Dudung teh. Ieu nu ngaran Kang Dudung teh? Sumohon Bu. Simkuring Bu.
ngaranyakeun ka ibu aya perlu naon ieu teh? Kieu Bu, simkuring teh anu salaresna mah ti lembur tos aya 3 minggonan tah gitu Bu, aprak-aprakan di kota. Satadina mah neangan rerencangan, tapi teka pendak laratan-laratana acan geuningan. Nya kalaresan harita teh simkuring pendak sareng ibu. Meureunnan tos kitu jalana we. Nya abdi teh bade nyungkeun tulung we ka ibu. Manawi gaduh padamelan kanggo simkuring duaan tah kitu Bu. Oh, kitu nya. Jeung ibu ge asa ku kabeneran pisan ieu teh. Keur butuh pagawe di imah teh. Eueuh supir jeung tukang kebon, kumaha akang duaan bisa? Aya nu bisa nyetir teu ieu teh? Kalaresan simkuring teh tiasa ari nyetir mah Bu. Cuman teu gaduh SIM atuh Bu. Oh, perkara eta mah gampang atuh. Keun ku ibu dipanggieunkeun nya. Oh, nya atur nuhun atuh Bu. Ari kitu mah Kumaha tah Mas Karyo? Sanggup jadi tukang kebon? Paling oge bersihan jukut jeung bersihan nu barala di halaman hareup. Lamun geus beres paling pangumbahankeun mobil kitu tah Mas Karyo. Paling gajina ku kuring dibere tiap bulan jeung duaan cicing we di dieu. Da aya kamar kosong di tukang. Sare we duaan di dinya. ngareret atuh Bu Dewi teh kenapa pakaianana. Hampura eta pakaian gantinya. Da baju mah aya. Engke ku kuring dibikeun. Bi, bi iem. Sumuhun aya naon agan? Ieu duaan tah. Kenalkeun heula. Dudung, Mas Karyo, Bi iem. Geus kenalkan ayeuna mah. Gerajung bawa ka tukang, bawa ka kamarna deket dapur aya kamar kosong. Jeung sina mandi heula. Dudung jeung Mas Karyo teh beureunan lila nya teu mandi. sumuhun Bu, tos lami teu mandi ieu teh. Hehehe. Nya atuh jung geura mandi. Geus mandi mah jung bisi erek dahar. Kadinya menta we kasih bibinya. Sumohon, atur nuhun nya Ibu. Wanci teh muru deui ka peuting. Dudung jeung Mas Karyo ngarasa bunga asa kajait hirupna teh. Moal ngarasakeun deui tirisna angin peuting. Sabaraha minggu manehna ngarasakeun sare di luar di emperan jalan. Tiap peuting diriung ku reungit kitu lalakonna teh. Urang caturkeun deui kira-kira jam 7 peuting. Dudung jeung Mas Karyo keur niis di luar pok Dudung ngamimitian nyarita. Ngeunah ayeuna mah Mas euy. Sare teh bakalan tibra ayeuna mah. Heeh, bener Cang Dudung geus lila geuningan urang di Bandung teh nya. Heeh, da kunyana geus lila urang teh. Dasar nasib urang duaan kudu ngalaman pait heula yeuh. Aya kukituna perjalanan hirup teh. Pikeun kudu ngalaman sarena emperan segala rupa. Ya, syukuri we alhamdulillah geuningan. Ayeuna urang manggihan tempat anu merenah jeung pagawean anu puguh. Dunungan mah bager geuningannya Cang Dudung. Da kunyana Mas Karyo bager. Geus bager teh geulis deui nya. Bener Cang Dudung geulis tunungan urang teh. Tapi salakina ka mana nya asa teu balik-balik kitu tah. Nyeta uing ge kitu pamikir mah. Pan budakna mah aya duaan awewe wungkul. Nu hiji SMA, nu hiji mah leutik keneh nya. Nya Cang Dudung si Mas mah teu wani nanyakeun tah ka dunungan teh. Sarua kuring oge sanajan tiap poe
kuring untar anter ge teu wani nanyakeun salakina. Mas, geus lila urang teh teu balik-balik ka lemburnya. Sigana pamajikan urang-urang ngarep-ngarep gitunya. Cang Dudung, kumaha lamun minggu hareup urang menta izin we ka Dunungan, urang balik heula tah kitu. Nah, ayo Mas, panuju kuring mah geus sono yeuh jeung budak. Sarua Mas oke kangen Cang Dudung ka budak teh. Geus peuting geuningan Mas. Sigana Dudungan mah geus sarenya. Ayo Cang Dudung urang sare. Kelah Mas, urang ngaroli seula gerbang bisi acan dikunci tah jandela luar tinggalian bisi acan dikunci tah Mas. Siap Cang Dudung. Anu saterusna mah marahna sarare di kamar teu karasa pikeun Dudung jeung Mas Karyo mah taribra dina sarena teh. Kayaan peuting teh disambung hujan gede ngagebret. Nah, urang kocapkeun isukna sinar panon poe nyaangan ti belah wetan. Karasana matak haneut nyecep kana awak Dudung geus saged nungguan di hareup. Nungguan dununganana torojol atuh dununganana papakeanana make rok mini, make kaos hideung dirangkep ku jas warna biru. Atuh pikeun Dudung ningali kitu mah matak olohok maklum kangaranna lalaki kaasup normal. Dudung ngarasakeun ratug jajantung ningali awakna dunungan teh anu lenjang, bokna panjang rupana geulis lain pupulasan. Dung, ayo urang geura indit geus beurang ieu teh. Geus dihaneutan kan mobilna? Dung, naha ngadon ngalamun ieu laing teh? Mohon, mangga Bu. Si Mas Karyo anu keureng ngababadan jukut gogodeg atuh ningali dununganna make rok mini kulitna mulus bodas lenjang deui. Matak ngaruhi ningalina papakeanan dununganna teh. Duh, jadi hayang buru-buru balik ka lembur ieu teh. Atuh pikeun Dudung mah prung wae indit jeung dununganna ninggalkeun eta imah. Dina jero mobil dununganna teh galecok dina ngobrolna teh sagala dicaritakeun. Ari Dudung geus kulawargaan acan? Sumohun atos Bu. Geus boga budak acan? Alhamdulillah atos gaduh Bu. Nembe hiji Dudung mah. Oh kitunya. Ari Sugan teh acan kawin ieu laing teh. Atos Bu, nembe aya 2 tahunan kawinna ge. Punten-punten ya Bu, Dudung bade tumaros ieu teh. Hari jaro ge ibu ka mana? Nah nyatara pendak salami Dudung damel di ibu teh. Nya teu nanaon atuh Dung. Salaki ibu mah palayaran, pulangna teh genep bulan sakali. Oh, kitunya Bu. Paingan atuh. Lamun ngawidian mah Dudung mingon payun sareng Mas Karyo bade uih heula ye Bu. Awatos ku istri sareng pun budak tos lami teu dipendakan tah Bu. Nya sok wae atuh Dung. Nya geura balik heula karunya bisi arep-arepeun yeuh. Tapi kahade ulah lila teuing nya di lemburna. Sumohun Bu, hatur nuhun pisan. Insyaallah moal lamida. Muka dompet atuh Bu Dewi teh ku siweul nyokot duit sababaraha lembar song dibikeun ka si Dudung teh. Dung, tarimanya
Ieu mah jang biaya budak di lembur. Bu, entong tekedah ibu padahal ayah dudung ge apanan karek kamari atos nampi gaji ti ibu. Kan baik dong. Beda deui ieu mah. Beungeus geura tarima ye. Sumohon atuh Bu, atur nuhun pisan. Sanggeus nepi kantor jung wae atuh dudung mah puter balik deui ka imahna Bu Dewi. Kitu jeung kitu we dudung jeung Mas Karyo dina gawena. Singkat carita urang caritakeun geus poe Minggu wae harita teh dudung jeung Mas Karyo balik ninggalkeun imahna dudunganana arek balik ka lemburna cenahna mah sanggeus aya di terminal jung wae duanana asup kana beus anu jurusanana ka Tasik. Urang caturkeun geus nepi wae ka lemburna. Di tengah lembur dudung mah mengkol ka kenca sedangkan Mas Karyo mah mengkol ka katuhu. Gidik lempangna dudung asa sugema bangga sabari bawa barang bawa lain saeutik. Kududung pamajikanana jeung budakna dipangmelikeun baju di kota henteu sakitu wae manehna teh mere deui perhiasan jang pamajikanana teh. Urang caritakeun Nyi One anu keur sasapu buruan manehna sabari ngalamun tina sasapuna teh sakapeung eureun lamunanana rada manteng ka dudung anu jadi salakina. Kang Dudung, kemana nya? Geus liwat saulan, can balik keneh wae. Eueuh kabar deui. Ya Allah, Gusti. Moal kitu kakeunaan ku gering. Moal di kotana kitu nepikeun ka ngalaman nasib kumaha. Mudah-mudahan Kang Dudung mah salamet we. Jeung hasil dina usahana. Kitu lamunanana pamajikanana dudung teh. Ti kajauhan aya nu rentang-rentang datang papakeana ginding sabari mawa kantongna natonggongna sabari ngajingjing babawaan. Nyi Oneh nyidik-nyidik ti kajauhan atuh rada kalinglap pikeun Nyi Oneh mah soalna dudung ayeuna awakna rada montok jeung boukna pondok rapih dicukur. Barang ti kadeukeutan song atuh dudung teh nanya, Nyai geulis nah siga anu rarengkodan kitu siga anu teu apal ieu teh kepeug rewas atuh Nyi Oneh teh tapi geus nama atoh lain dikieun. Kang Dudung, hampura nyai teh ngalamunan akang anu tos lami teu mulang-mulang ieu teh. Teung teuingeun akang mah mun itu aya kabar seutik-seutik acan ka nyai teh. Sanes teu inget Nyai, ye panjang Nyai caritana mah engke ku akang dicaritakeun kumaha lalakon akang teh ari budak cager Nyai. Alhamdulillah si Jalu mah soleh akang cager deui. Nyai alhamdulillah atuh Nyai. Cingan eta babawaan ku nyai sapali rangjingjing atuh. Nya Nyai satuluyna Nyi Oneh jeung dudung asup ka imah. Dudung langsung ka pangkengna langsung ningali budakna anu keur sare tibra. Yak sakalian ganti papakeanana cenahna mah. Nyi Oneh langsung ka dapur teu lila kurunyung ka hareup sabari mawa cai pikeun salakina. Sanggeus ganti papakean tuluy dudung ge nyampeurkeun ka hareup. Heuk diuk dudung teh gigireunana Nyi Oneh. Nyi Oneh anu tita tadi ningali beungeutna salakina sabari nembongkeun senyumna anu manis. Nyai kunaon Nyai teh siga anu teu ngicep-ngicep ningali akang teh hehe. Kieu nyai teh
Henteu ngimpi Kang ieu teh. Nya henteu atuh geulis teu ngimpi sok geura ciwit leungeun Nyai sorangang tah. Atuh nurut nyoneh teh nyiwit leungeunna sorangang. Ah, nyeri Kang. Berarti henteu ngimpi Nyai teh yeuh. Alhamdulillah Nyai mah Akang mulang deui ka lembur teh. Aya dina kaayaan salamet jeung Nyai asa pangling ninggal Akang teh. Pangling kumaha Nyai teh? Teu pangling kumaha atuh Kang. Ayeuna mah Akang papakeana rapi, bersih buukna pondok, awakna montok deui. Nya Nyai alhamdulillah yeuh Nyai. Tah kadiekeun tah keresek teh. Song atuh keresek teh dibikeun ka salakina. Tuluy ku salakina dibukaan hiji-hiji. Tah Nyai, ieu baju jang Nyai. Tah ieu mah jang budak. Kang, meuni aralus kitu baju teh jeung loba geuningan Akang barang bawa teh. Terus tudung muka deui kantongna anu sejena. Ngaluarkeun kotak beureum. Tah Nyai, ieu kanya Akang ka Nyai teh. Barang dibuka ku Nyi Oneh lain matak bungahna. Nyatana dina jero kotak perhiasan aya kalung gelang jeung anting pikeun Nyi Oneh mah lain matak bungahna atuh. Gabrug atuh Nyi Oneh teh ngagabrug salakina sabari ceurik. Ceurikna ngandung ka bungah. Terus tudung ngusapan bukna bangun ku deudeuh. Tos geulis naha ceurik ilaing teh. Alhamdulillah ya Allah. Nyai dipasian salaki anu nyaah ka Nyai. Nyai mah bagja Kang. Nuhun ku kanyaah Akang ka Nyai. Nya Nyai geus Nyai tong ceurik. Sabari diusapan cipanona ku salakina teh bangun ku deudeuh. Kang, Nyai tos masak tuang heula nya. Karunya Akang teh capek pastina teh. Nya hayu atuh Nyai, jung atuh Nyi Oneh jeung dudung teh saterusna dahar di dapur. Sanggeus darahar atuh dudung nyaritakeun lalakonna. Lain matak sedihna pikeun Nyi Oneh mah. Manehna ceurik ngadenge pangalamanna salakina nepikeun ka aprak-aprakan teu puguh di kota teh. Nepikeun ka sare di emperan dahar sapamanggihna siga-siga galandangan. Tah kitu Nyai pengalaman Akang teh salama ngubara teh. Geus Nyai tong dibawa sedih yeuh. Adek sedih kumaha Akang. Ampura Nyai lain ngajurungkeun Akang ka kota. Tapi lain siga anu dicaritakeun ku Akang nepikeun ka Akang ngalaman siga galandangan. Keun bae Nyai nu geus manggeus beureunan Akang kudu ngalaman perih heula yeuh. Nya mudah-mudahan kapayuna mah teu nepikeun ka alaman deui. Amin 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 Nyai. Euleuh. Waktosna seep mitra dangu mung sakitu dongeng lalampahanna si Dudung. Apunten sim kuring dina medarkeun ieu caritaan. Seueur pisan lepatna, seueur kirangna dina babasaan caritaan ieu dongeng teh. Apunten mitra, bilih aya anu kasebat nami mung ieu mah sakur dongeng. Atur nuhun kasadayana, insyaallah enjing kasambung deui ku seri anu saterasna. Cag wassalam.